Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui dina channel ieu. Dina video ayeuna meureun rada bedanya jeung video anu katukang. Anu biasana orang ngupload video drone atau kamari sempat aya tutorial Photoshop. Dina video ayeuna orang ngajaran vlog make motor atau anu biasa disebut motovlog teh. Saudara mah ieu teh urang teh karacunan ya ku babaturan urang padaran SMA lebih tepat nama. Babaturan SMA ieu maena teh osok sering nge-upload video-video sinematik pas perjalanan. Nah, manehna teh ngaracun lah ke urang saudara mah. Jadi we kadita nyambereun dina motovlog nu kahiji ayeuna urang ngajaran jalan-jalan jeung sharing lah jeung maraneh teh jalan ka nyobaan jalan ka Ciamis tapi lewat ka tukang jalan. Kan biasana di Tasik ka Ciamis teh aya jalan nasionalnya, jalan gede. Nah ieu erek nyobaan jalan tukang anu lewat ka Kujang terus ka sadananya. Nah eta SMP 2 Cikoneng asli ya barudak urang karek ngajaran ayeuna jalan ieu bisi teu percaya meureun ka ciri lah dina speedometer GPS asli urang karek ngajaran ayeuna. Jadi rada nyantai we lah, reading santai. Ya sih sebenarnya mah diracunanku badak SMA teh aya manfaatna oge sih. Jadi orang buat konten anyar lah gitu ya. Oh bisi kepo saha jamananya kayak bisa di tempona deskripsi channel teh galih.rhy mun teu salah mah. Main teh resep oge sun morian lah gitu, san mori gitu. Anjir euy. Disalip padahal ya orang geus ngajaran ngebut tapi ku awewe disalip teh ku harga dirina era kunaon sih urang ngajaran lawan kene di dieu nya ada emang aslian urang ieu pertama kalina lewat jalan dieu jadi power kene ngincar longgar atau pas belokna geuning. Jadi nya wayah nawe lah lawanan coy mandi supaya jalana lemas enakeun euy. Bulak belok oge sih tapi lemas lah. Eta geus di salib deui suwe ku jet darat. Tuh kan geus mudun deui. Lawanan coy. Ulah ngebut tinu kieu mah. Komo karek ngajaran lewat jalan dieu mah. Bahaya wa. Cek beja mah nya cek dina GPS ieu teh jalur
sadananya tapi teh sih soalnya ya can pernah teh ya tadi yang disebutkan can pernah tapi kira 018 mah untuk salahnya jurusan sadananya Sindang Kasih gitu teh karak apal ya jalurnya ka dieu. Santai lah ngomong naon deui nya euy erek ngobrol ke jalan da teu apa jabaning blank pisan ieu mah duh GPS kur aya andalkeun GPS unggul. Tapi lamun di rasakeun mah jalanna enakeun sih ya soalna emang geus di aspal rata boga litukna jadi lamun dibawa ngebut teh nyaman lah tapi ulah ngarebut lah nah motor mah nyantai coy santuy ieu teh daerah teuing mau disebutkeun data apal teh ya. Oh, Nah jadi urang teh sebenarnya mah diracunan jang nyieun konten kieu teh ku si Galih diajakan wae San Mori gitu soal manehna urang daerah Ciamis Patimuran lah jauh jeung urang nu di Sindang Kasih mainna ti Kawali. Bocah supaya itu jalan mana sih jika Cireong tapi lain
kela jangan gunakan di GPS na cuang ka suka jadikan ka STM SMK 2 Ciamis. Sorry tadi di jeda heula soalnya lila searching GPS di Nawezna sinyal. Gimana? Gila. Up. Lumayan tapi jalan namanya ramai teuing sepi lah sakieu mah moal aya razia meureun lah. Jadi lamun marane erek ka Ciamis kota tapi sin aya operasinya bisi keur teu boga SIM atau pajak mati bisa lah jalan dieu masuk nate di Cikoneng belok kiri ke jalan Kujang tuturkeun jalan dia terus. Tah baru hari di jalan kieu teh emang teu bisa ngebut soalnya kahiji paur loba budak leutik terus kadua bisi perwis jeung mobil atau motor kalarago paur lah di nu kieu mah rada kudu nyantai. Sakieu wae meureun video ayeuna hampura nya bisi aya kata-kata anu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.